Bah tuh Pak. Kegiatan bade ngadamel ka timus pinten ieu teh sarang Pakai eta we mah. sarang ece Pakai eta teh. nu geulis teh ece nu geulis nu rancun itu denok nu belenok tah tingali aduh tingana artis itu cek sarakina baheula mah geulisna heuh teh Pangdongnot. tah ieu daun Cek ini haji mah pangdongnot. tapi ka timuseunna tuh Nyanyi deh, nya pakai kong deh. engke nya Oke, Kong. Hah? Ayo nyanyi. Ini nganaon Aki. ulana ku sok ka dieu Mal mana Aki? Mal mana? Wah, bisa Nyanyi deh, pakai kong deh. anu negen ka timus teh sibuk da cocok cacakan tem nyeuna loba mah saeutik mah tuh Sok mah. oh itu heula Atuh barang kene diapikeun. manuk, Ini tuh. Sok mah. Ayam. ayam. Wah, itu kunaon di. urang suku mah Oh, kajun. Bener kamu urang mah tuh hari itu. Tos eta heula tos ngaramet tadi. Apa? sarana teh disaring tah nu kieu teh si sampe teh disaring heula caina sina kurun ka handap Kayak bulan. engke gulana mah paneurinya pamirsa Nyanyi deh, pakai kong deh. ieu kasibukan sari Tuh, bikin dinten combro deh. Bikin combro. Itu biasa ieu teh nya mumpun gaduh rezeki aya anu daekan ngalana nu ngolahna tah keun heula nya nih diengkeun heula ya cenah purun anu kudu bingung diperge kudu make waring teh nya Aja bareng pagi sangu tuh dah. Ya dari hari ini ketebong. Coba hiji. bentang utama na teh ieu artis Kayak singkong mun sama Udin, urang ulin mali di waring. ada akal deh. Mang Udin teh anu orang Cimaya Sari teh emang dagang sagala-gala Ya segala waring tah segede dikit di goceng. gula beureumna tah Pesona di bawah teh. pesona geus stainless merek komodo Kodomo. kenela engke penampakan nama season kaduanya ayeuna mah diolahkeun heula da kumaha kudu di para sampeuna jadi bisi dina waktuna sakitu Yen aja teu boga lap.